Nu kadua, nu katilu. Di mana Allah teh tah. Bapak pernah ditanya urusan Bapak di Ustaz. Di mana Allah teh cenah kan? Aya kabar di Ganan Salim. Poe minggu kemari tendang di bank. Di bank benar. Jangan jalan tapi tetap Salim da guru. Ditanya, "Ustaz, kalau di mana cenah?" Gitu kan. Ku sama penyawa daya tengah pertanyaan anu tepantes disebut nama kulat eta teh tepantes ditanyakeun ka Gusti Allah. Gitu, mata teu dijawab. Tapi Ustaz na gitu bisa nggak jawab cenah. Kok di masyarakat na, nu sejenna gitu masyarakat kelas na. Ustaz lagi sesat kemudian nu sejenna gitu cenah. Bahasana. Dijawab ku teh Pak, Allah mah dah teu butuheun tempat. Nu butuheun tempat mah ciptaanna urang teh. Urang leumpang butuh tempat. Butuh. Orang sare butuh tempat, ngaji butuh tempat, makan butuh tempat. Kabeh orang tidak terlepas dari tempat. Nah, siapa keluar dari tempat? Mau bisa? Ada yang Ar-Rahman ala Asyis tahu Allah teh bersemayam di atas aras. Teh bisa orang amanat Allah teh menduduki singgasana gitu teh bisa. Lamun ngaran diuk kudu aya bujuran, kudu aya tonggongan. Nu ngaran diuk kudu aya naonan? Kudu aya bujuran, kudu aya tonggongan benernya. Sedangkan kan Allah mata mau apa? Tak aya titik naon, tak aya titik sama aja orang teh. Mun orang aya bujur berarti Allah mau mungkin gitu.